Saha di dia anu sok tas papanasan teh sok hayang langsung anu seger-seger kusabab dinten aya namanya kegiatan teh nganter anak turnamen. Ya ampun we cuaca teh meuni panas-panas deui ngabelentrang. Tau pami kitu teh abi masuk langsung teras ka tukang buah sebab unghunnya diantarna teh da ku anak-anak pasti be sumarimpang ka unggal warung. Eta kumahanya ari ibu-ibu mah teu kaop be panas poe teh cenah hayang nu seger-seger hayang ngalotek komo deui lamun geus mendak jambu jeung danas hantak ngaruy be pokona mah nembe ge dikeuretan kieu ge tos mending ngaruy be ieu teh ciduh teh meuni asa ngararambai. Alasan pisan ke tukang buah teh aya we pakel. Atuh ieu mah tambah seger pisan. Pokona mah kaun ciwi-ciwi mah resep we kana haseum jeung lada. Kunaonnya rata-rata ari awewe teh sok resep we kana lada. Upami mamna teh jeung lada teh cenah asa tiis we raraosan teh. Mun da kaluang abi ge sami wae kitu nya sok asa sararebel we raraosan teh ieu teh dina letah teh. Komo deui ari tos mendak panas poe kitu pas pisan ieu teh cocok ngarujak ieu teh. Saking ku teu sabarna ieu teh langsung we digerus bumbuna ku abi teh. Kumargi bungbang abi teh ka ditu ka dieu melarian honje kanggo ngarujakna teu aya di mana-mana. Ieu we solusina ku asem. Bae atuh da ku asem ge enak ieu seger. Kapan tos jadi ayeuna mah tinggal dibelawakkeun. Omat sameme dibelawakkeun teh teh diputer-puter heula ritualna. Amih naon cenah di kitu-kitu? Amih galo be nu puguh mah. Pokona mah ngarujak ieu mah obat tina segala obat we. Rusing lalieur ge sok langsung cenghar we ari mendak nu kieu teh. Ngawatosna mangan ukur hiji aya tos ngarujak teh sok bulak-balik we ka WC.